Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaika wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli sholli. Mudah-mudahan anu teu sehat, mudah-mudahan Cindy sehatkeun. Anu nuju teu damang, mudah-mudahan didamangkeun deui. Amin. Amin. Mudah-mudahan anu kirang jag-jag dijag-jagkeun deui nya. Anu nyeri mastaka, mudah-mudahan cager mastakana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaika wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaika wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ajak kurang sholat gitu. Sholat berjamaahnya. Waas baheula silaingin dewek si suntrungkeun. Di mana? Di masjid. Eling umat muslimin muslimat, ayo orang berjamaah sholat maghrib estu kawajiban orang kertidunya kangge pibegeleun jaga di akhirat. Dawala eling umat muslimin muslimat, ayo orang berjamaah sholat maghrib
tiban orang keur di donya kang epi bekeuleun jaga di akhirat. Mang Oboy eling umat teu eling titah berjamaah kalah cicing di imah titah maca Quran kalah kahweaan titah pangajian kalah kah YouTubean teu areling jelema ayeuna mah eling umat teu eling titah ka majelis taklim kalah kah main game raja naik Jumatan kalakah nunutan khotib keur ngadalil manehna ngadahdir sekali deui eling umat muslimin muslimat ayo orang berjamaah sholat maghrib estu kawajiban eta urang keur di donya kang epi bekeuleun jaga di akhirat. Nukia geuningan Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana kafi wajadana kafi likuli kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Nu eta apa? Epi oge resep Bapak eta mah Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana kafi wajadana kafi likuli kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bisaan ku kitu nama sok hayu ulah aya Susanti wae anu apal teh ning nu kitu. Siap atuh siap. Siapa? Cing rajin sekolah ngaji. Siap Bapak, rajin ngaji, mencari ilmu. Semangat mencari ilmu. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana kafi wajadana kafi likuli kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.
Allahul kafi Rabbunal kafi Qasyadanal kafi Wajadanal kafi Likuli kafi Kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah. Sholat kulah loba kaliwat bisi kaburu syakarat lobakeun maca sholawat karena salamet dunya akhirat. Taat parentah agama di dunya urang ngumbara ulah milampah anu dosa bisi digebrus kana neraka. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasyadanal kafi Wajadanal kafi Likuli kafi Kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah. Oh boy, asik. Enakeun Pak. Enakeun ulah hilap di subscribe guys. Jagat Sunyaruri. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasyadanal kafi Wajadanal kafi Likuli kafi Kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah. Sekali deui Pak. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasyadanal kafi Wajadanal kafi Likuli kafi Kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah. Cing caring cing pageh kancing hirup di dunya teh cing eling cing tarap di cing ati-ati ulah kajongjonan deui. Ngaji pikeun kasalamatan hayu urang sholawatan cing rajin maca Al-Qur'an ngarah teu kagoda ku setan. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasyadanal kafi Wajadanal kafi Likulil kafi Kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasyadanal kafi Wajadanal kafi Likuli kafi Kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah. Elah asal lupa dosa dewek leuy. Aduh. Rumah saya lupa dosa hirup. Anu kur bisa ngamparkeun sajadah. Sumujud pasrah ka pangeran. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah. Diri nula mokot ku dosa nyangakeun sadaya-daya. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah.
Daya deui pamuntangan mung Allah Pangeran abdi Pangeran anu sajati. Allahu Akbar hampura abdi ya Allah. Jangakeun sadaya-daya dedaya teu upaya angin ka Gusti Allah abdi sumujud. Ya kana budu wa ya kana syai. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyangakeun sadaya-daya dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati. Daya deui panglumpatan daya deui pamuntangan mung Allah Pangeran abdi Pangeran anu sajati. Daya deui panglumpatan daya deui pamuntangan mung Allah Pangeran abdi Pangeran anu sajati. Alah kareueung leuy kudu eling kana maot maneh teh dur. Ade boy ulah kajongjonan teuing urusan dunya kita terkadang lupa menaati perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi kau lalai sibuk dengan hartanya dekat neraka. Kita terkadang lupa menaati perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi kau lalai sibuk dengan hartanya dekat neraka. Jika kau bertemu ajalmu nanti, berlumpur dosa dan maksiat di dunia ini, di penjara terkurung dalam bumi, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghindari siksa kubur yang amat pedih? Ya karareung Gusti
menginginkan hidup sempurna, tapi kau lalai sibuk dengan hartanya, dekat neraka. Jika kau bertemu ajalmu nanti, berlumpur dosa dan maksiat di dunia ini, di penjara, terkurung dalam bumi, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghindari siksa kubur yang amat pedih? Jika kau bertemu ajalmu nanti, berlumpur dosa dan maksiat di dunia ini, di penjara, terkurung dalam bumi, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghindari siksa kubur yang amat pedih? Genah pokoknya nama lagunya cik datanya ho kuring dengekeun. Hey 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 sakali deui cowboy. Up 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 Cicing. up up. Aduh, bakat tuh genah aing. Sok kumaha yang ngadengekeun. Barang datang waktu subuh, ibu-ibu kalakah tunduh, tuh tinggalin sholat subuh. Nu kitu jalma teu butuh, nu kitu jalma teu butuh. Barang datang waktu lohor, si bapakna kalakah molor, tuh tinggalin sholat lohor. Nu kitu jalma sakalor, nu kitu jalma sakalor. Barang datang waktu asar, si ibu ngadon ka pasar, tuh tinggalin sholat asar. Nu kitu jalma kasasar, nu kitu jalma kasasar. Barang datang waktu maghrib, si bapakna budak gidik, tuh tinggalin sholat maghrib. Nu kitu incuna jurig, nu kitu incuna jurig. Barang datang waktu isya, si tetehna loba ngagaya, tuh tinggalin sholat isya. Nu kitu dulurna kuya, nu kitu dulurna kuya. Ngeunahun laguna euy. Asik. Aduh, 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 aduh. Sakali deui boy ahnya. Asik. Ngeunahun boy. Siap. Rancuk tapi ngagoler. Amun yang tulikeun deui ulah joget atuh ah. Nya. Kumaha balikan deui ka luhur, balikan deui. Barang datang waktu subuh, ibu-ibu kalakah tunduh, tuh tinggalin sholat subuh. Nu kitu jalma teu butuh, nu kitu jalma teu butuh. Barang datang waktu lohor, si bapakna kalah molor, tuh tinggalin sholat lohor. Nu kitu jalma sakalor, nu kitu jalma sakalor.
si ibu ngadon ka pasar tuh tinggalin sholat asar nu kitu jalma kasasar nu kitu jalma kasasar barang datang waktu maghrib si bapana kudak kidik tuh tinggalin sholat maghrib nu kitu incuna jurig nu kitu incuna jurig sakali deui barang datang waktu isya si tetehna loba gaya tuh tinggalin sholat isya nu kitu dulurna kuya nu kitu dulurna kuya high skill. Oh. Wilujeng nonton. Kate jang ulah kamalinaan jang lamun keur bobogohan bisi mata kapoekan nemang kade neng ulah kaleulewihan neng lamun keur sosonoan bisi engke coplok iman bobogohan teu dilarang bobogohan teu dicarang tapi mun kamalinaan awas kade kena tilang bobogohan pek teh teuing bade berang bade penting tapi ulah kawas kucing bisa-bisa masuk angin udara hidur kasitu syair dagang channel di kalapaan aduh galajar jeung utah uker kunal genol bebapaan udara hidur kasitu syair dagang channel di kalapaan aduh galajar jeung utah uker kunal genol bebapaan hush hup 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 gaya sekil alah siapa nak kona huntu aing tinggal ke huntu mang dari bang do panakona huntu kade jang ulah kamalinaan jang lamun keur bobogohan bisi mata kapoekan mang kade neng ulah kaleulewihan neng lamun keur sosonoan bisi engke coplok iman bobogohan teu dilarang bobogohan teu dicarang tapi mun kamalinaan awas kade kena tilang bobogohan pek teh teuing bade berang bade penting tapi ulah kawas ucing bisa-bisa masuk angin udara hider kasitu syair dagang channel di kalapaan aduh galajar jeung utah uker udah genol bapaan udara hider kasitu syair dagang channel di kalapaan aduh galajar jeung utah uker udah genol bapaan udara hider kasitu syair dagang channel di kalapaan aduh galajar jeung utah uker kuna genol bapaan eta udar hider kasitu syair dagang channel di kalapaan aduh
bakal pisan galak tilu majikan beak tengkak aduk-adukan kuring hayang balikan deui ulah kuring teu bisa sare ajol-ajolan hayang ngepene rek dikawin beut hararese kudu kaselangku batur dari hati dawala oh nah tuh ngajerit maratan langit nyalakeun pola sorangan bogoh kieu ngumar amarah ari hate mah da cinta banget ngoceak maratan jagat teu wasa narimakeun kudu ridho bulan maduna kuring teu kiat ngabayangkeun rek maju geuning apot rek mundur beuki angon maju mundur repot tulang kuring ditutup batur bawa enjoy ngeunaheun lagu teh nya dulu lagu baheula pangarenaheun wae kuring teu bisa sare ajol-ajolan hayang ngepene rek dikawin beut hararese kudu kaselangku batur ngajerit maratan langit nyalakeun pola sorangan bogoh kieu ngumar amarah ari hate mah da cinta banget ngoceak maratan jagat teu wasa narimakeun kudu ridho bulan maduna kuring teu kiat ngabayangkeun rek maju geuning apot rek mundur beuki angon maju mundur repot tulang kuring ditutup batur ngoceak maratan jagat teu wasa narimakeun teu ridho bulan maduna kuring teu kiat ngabayangkeun rek maju geuning apot rek mundur beuki angon maju mundur repot tulang kuring ditutup batur mimiti buka bajuna katingal remai buluna tuluy dicabut buukna katingal ieu nyelap sikina sanggeus dibuka bajuna nepi ka bitang ningalna rupa-rupa da bentukna aya nu panjang ieu aya nu kono rerekean ieu rupa bentukna ngaberes akang jajaranana di kulub akang ngasakanana
geuningan euy. Juga teh naon teh reuwas mah. Lalawaran teuing. Matak oke. Hayang goyang mah pakaula. Wih. Wih. Aduh, rawasan sekali deui. Oh. Encok bener kan aduh astagfirullah nuhun sebahnya mimiti muka bajuna katingar remai buluna tuluy dicabut buukna katingal ieu nyelap sikina sangeus dibuka bajuna nepi ka pita ningalna rupa-rupa da bentukna aya nu panjang ieu aya nu pondok rerekean ieu rupa bentukna ngaberes ece jajaranana di kulub akan ngarasakan nikmat ieu tadi tuangna anu ngora sok diangeun dicampuran kacang bereng lauk pauk rencang sangu tuang reog ieu danu mamayu naon namina eta nu kitu da boa jagong 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 naon bongos